Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga sadaya haturan wilujeng patepang deui sareng putra Sundasana. Karsan dina danget ieu pribados aya di Kampung Selawi, Desa Puspasari, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya. Sapertos biasa kanggo ningal kaendahan alam oge pakampungan nu aya di ieu wewengkon. Mangga wargi-wargi sadayana kanu mitineung ka lembur mewas ka desana yu urang sami-sami titenan sabudeureun ieu patempatan anu aya di Tasik Pakidulan, tempatna di Kecamatan Puspasari, Kabupaten Tasikmalaya. Kapali luhurna aya 3 bumi wargi-wargi sadayana. Hayu urang tingali kaendahan alamna oge urang silaturahmi sareng wargi-wargi urang nu aya di ieu wewengkon. Wari-wari sadaya janten ieu bumi anu ngawitannya di anu diantawisna 7 bumi, ieu bumi anu ngawitan. Saurna kapali luhurna aya 6 deui, berarti aya 6 bumi deui kapali luhurna. Wargi-wargi sadaya kalarsan ayeuna ya dina jeung ieu hujan palintang ageungna ya paksa nyuhan heula pribados palihan ieu ya. Oh, jantan bumi eta mah nu dihanap tos teh dilebetan gitu. Oh. Oh, eta teh bumi ibuna Teh Tati gitu. Oh, mohon. Bumi lah. Namanya da kosong teh araya gitu. Tapi di dia teh sabaraha bumi 3 bumi teh sawargi-wargi sadayana. Oh. Oh, 3 bumi. Oh. Oh, mung ieu mah mama tos ngantunkeun bumina tos kosong. Wargi-wargi sadayana janten eta bumi nu aya di palihan dieu nya eta mah tos kosong saurna eta bumina Teh Tati, ibuna Teh Tati almarhum. Wargi-wargi sadaya janten ayeuna nu aya di ieu wewengkon ieu kalerasa nuju hujan ageng janten pribados ngiuhan lah upami saur istilah Sundana ngiuhan di bumina Teh Tati. Teh ngiringnya di dia teh. Wargi-wargi sadayana sakumaha nu katingal ku urang di palihan dieu hujan kalintang kebret nanya anu ageungna janten pribados kepaksa ya jadi heula teu tiasa ka mana-mana.
Oh, rumah tangga nama teh acan lami gitu. Tapi nu palih dia mah ibu mung sajalmi paling nya. Mung ibu hungkul nu palihan dia menuling di dia mah. Rada mencil. Butuh atau agung gitu. Berarti terus buyutan. Kata acan. Acan. Oh, berarti acan ke 20 kurang kali. Oh, masih kene gadis kene. Oh, nuju ngadama. Oh, Purwakarta. Tapi ya. Purwakarta bahagia. Pokoknya terus. Pergi sadayana sakitu nu kapihatur di lembur insyaallah dina dinten anjing urang teh sapaterbang deui wilujeng ka kasadayana permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.